Aduh, hampura pi. Dah heureuy atuh pi. Aduh. Tulungan pi. Tulungan aduh. Di dia mah asa teu ngarti ku awewe. Nah, teu ngarti kunaon kitu Kang? Nya lolobana awewe nu geulis rata-rata mata duitan wae. Tapi abdi mah teu mata duitan da. Emang saha nu nyebut ka didinya geulis gitu? Pi, Aya naon matun? apa meureun pi? Pan di dia teh duda. Apal urang mah dirinya teh duda. Sabaraha taun tah duda ngaduda teh? Lain pan apih teh boga budak awewe. Geus we lah kawin ku di dieu. Pan budak urang mah sakola keneh tuh matun. Mah nyarek di kawinkeun ka didinya. Nyakeun bae atuh teu ayeuna oge pi. Pan meureun aya ngaran sakola teh aya liburna. Kewe geus parsi libur. Kehet sia. Kamana wae ngomong teh? Balik wah. Sep, keur naon? Ya, pulang-pulang kitu. Biasa we ce ieu teh. Lain. Bejana 2 poe ka tukang cenah. Aki didinya maot nya eta teh. Nya bener ce. Nah, naon karek apa? Ih, pandi dia mah geus di luar kota, karek mulang. Ieu oge apal teh. Kamari tadi aya beja we ti tatangga. Nya puguhan ce di dia ge teh apa da maot nang ngadadak. Aki teh. Ngomong-ngomong, meunang meureun atuh warisan. Nya alhamdulillah ce. Ada jatah mah aya di Gateway. Di Grand City View. Jeung di Grand Hill eta hiji. Atuh alus milik didinya teh nya. Meni kuat ka loba kitu warisanana. Tapi eta teh kabehanana teh imah. Lain ce. Eta mah jalur ngiriman aku agalon. Neng, upami engke nikah, hoyong nganggo mas kawina, nganggo naon tah? Wios Kang, teu kedah. Nah, teu kedah. Terus upami bulan madu hoyong ka mana tah? Wios Kang, teu kedah. Nah, hari Neng ditaro setita tadi teu kedah deui. Ai sanaresna Neng teh hoyong naon ieu teh? Emangna di dia rek daek itu kawin jeung didinya. Ih, hoream teuing. Aduh, Kijang Asep meni bayuh-yuh kieu lintuh. Aduh. Senang ini namanya. Aduh. Atuh alhamdulillah pi ayeuna mah tuh beuteung oge. Iraha bade ka Posyandu ditimang. Teu ningali pan dinya ge sarua kos bayi. Di dieu we ye Bukan we menang loba aing euy. Markeun heula useup euy. Rese pi. Kanan heula ye. Bukan we nyangut menang nu gede euy. Kaning si Bu Haji hayang lauk gitu lah. Bi, Hehe, Sep. keur naon ari api? Iya keur museup hayang dahar jeung lauk. Tadi kieu Meni we. gaya kitu euy. Serpen we tadi euy. Kitu? Heeh. Ayo mana rek ka mana tuh? Biasa pi. Di dia ge hayang lalap jeung sambal teh dengan aduh. Naon daun sampa? Heeh. Ciga doma wae tuh. Kebiasaan ya. Jung buru-buru bro. Tah mau dilanya pi nya? Heeh. Sing Ayo, Pi, ngabuk aing. Sok cing bebeunangan pi.
Aduh, daun sampo bahaya we. Tapi aya kene gini kan. Aya ieu teu meunang-meunang urang teh aduh ampun Gitu, aing. Pi. Nya ane teh can menang pisan. Heeh acan euy. Cing hayang meunang euy kumaha carana euy? Atuh gampang Bi nu kieu mah. Gampang kumaha di maneh? Yeuh. Angkat balongna ku api teh kita. Tah balikeun, tah pan raragragan lauk teh tinggal nyokotan. Klak klak. Tuh gampang. Kehed sia kekolot teh ngan ngaheureuyan wae teu nyawa aing urut preman. Ku aing dikadek sia. Tuh sia. Ayo jadi ngambek euy. Puas cek aing oge ulah ngabobodok kolot. Aduh hampura Pi. Dah heureuy atuh Pi. Aduh. Tulungan Pi. Aduh. Mang, hayak keneh ya baso teh. Aya seueur. Aslina mang, Asli tuh loba kene. kira-kira ieu mun diborong sabaraha? Ieu mah tos pada saeutik deui baelah 200.000-an deui. 200.000. Ya, Dia mah beda meser emangnya. sakumahan? 1000-an. Sudah teh borong colok we 1.000-an we nya. Rek. Colok we nya. Kumaha tuh?